Alhamdulillah. Sakit ge rezeki. Latihan heula. Assalamualaikum. Tong ame-ame lalalang kupu-kupu rempuk rame minum susu. Tong ame-ame lalalang kupu-kupu rempuk rame pagi minum susu. Hei, Mang. Naon? Tongki didinya tuh. Teki ini mah keur latihan. Makan. Jorok. Nyai, Naon? hari lebaran teh iraha Nyai. Oh, isukan mah lebaran mah dina sapoe deui teh puasa teh. Isukan lebaran, taraweh teh geus pare ayeuna. Oh, geuning lilah kene Nyai. Lah keneh naon isukan? Isukan teh puasa ayeuna teh isukan teh lebaran. Ye, ayeuna teh puasa terakhir. Isukan teh lebaran, mak lila keneh kumaha isukan? Ye. Perasaan teh geus lila Nyai. Naon geus lila? Puasa teh Nyai. Puasa? Puasa geus lila geus tamat isukan lebaranna oge. Ye, ari emak nayakeun lebaran buku isukan. Geuning tahun ieu mah leuk-leuk Nyai lebaran teh. Leuk isukan. Ye, isukan lebaran. Ayeuna teh puasa terakhir ari emak leuk kumaha ye. Si emak jeung si Piah Walter Wasen aing balik di kota tanpa kabar. Surprise. Asa wau euy. Sasi kelak. Hah? Men. Ieu mah juman teh ieu. Jumantap, aku geus teu wau. Balik di kota teh ya. Heeh, bener. Geuning angger wae kos 5.000. Tas usaha di kota, men. Eta naon eta? Babawaan biasa. Wah. Hasil usaha di kota. Buah seseuheun, Mang. Ulah sok. Man Waduh, atuh. beres amang euy cair bener nya. Hasil di kota geus cair. Tapi tas rupana mah usaha. kos mah balangsa wae geuning angger. Mana ulah sok itu, men. Ya karep mana mah ka urang teh angger wae ngahina teh. Lain ngahina ieu mah jadi nemponya katempona gitu kos balangsa wae angger. Aduh. Perubahan. Mang, Men. Aisyah beneran amang teh di kota teh digawe apa yang menta-menta sih? Aisyah, men. Nya di usaha atuh digawe. Nyalain gini perbedaanana angger wae kos gitu. Wah, piraku aing geus gaya kieu balik di kota. Minggas Beres. amprok jeung sia mah sulit. Ye, mun arek sapoe deui ka lebaran Nyai, mah bejaannya bising poho. Ye, pokoknya isukan lebaran teh. Ye. Kembae kan lebaran aja 2 minggu deui cek Nyai teh. San ngomong 2 minggu deui. Ye, batur isukan lebaran teh isukan tak di rame takbiran di masjid. Ye. Nah, ayo bingung ngomong jeung mama. Kemana Nyai? Ke Bandung. Rarasan teh puasa teh geus mahi. Tapi cek si Nyai lebaran teh 2 minggu deui cenah. Pusing ah. Assalamualaikum. Saha ieu? Bade ka saha ya?
Ah, ngiring calik weh. Hmm? Hah? Jumanta? Ah, ngiring calik weh, Mak. Ya. Ampun, anak emak. Sehat, Jang? Alhamdulillah, Syukur, sehat. Jang. Anak emak datang, Nyai. Kamana si Nyai, ampun. Si Jumanta datang. Ampun, si Nyai kamana nih? Ih, aing mah ya naon sih rame wae mam teh. Ih, Nyai! Ih, kenapa nih? Nyai! Itu, naon? Jumanta balik, Nyai! Jumanta! Ya Allah, balik gimana? Gimana balik mah? Lo penting mah budak balik. Nah, udah bebe jaheula balik atuh. Aing mah. Apaan cek di orang kota mah surprise. Oh, surprise. Supaya kumahanya kaget gitu. Aing keur peuting ngimpinin cak tai kebo. Bener balik berenang. Naon kila-kilanan urusan anak tai kebo ai manes sok. Cenah sareng kitu geus balik cenah ge. Cager, Jang! Cager! Cager mak, cager. Cager, Nyai! Terus tinggalin Oh ya, cager. Ya, lamun geuring mah da bakal dibawa ku ambulan moal Cager! 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 Geus Ampun! geus heula mak. Aduh. Dedeh, anak emak. Balik ya. Lebaran sampai deui mun pusing nungguan. Tenang Nyi, tenang. Mak, jeung maneh balanja ke pasar. Wah. Akang hasil usaha di kota. Waduh, orang kaya. Ih, tinggal itu Nyi hasil. Satas duit hungkul. Ya aya pake anak-anak, maksudnya kan duit di dia. Alas ya. Balanja pokoknya mah. Doa beli berang penting punya hopoe. Naon, Jang? Ieu kantongna halus. Ah, Duit. balik mak, urang balanja. Mak, urang balanja isukan meuli baju lebaran, isukan marek meuli naon? Rek dina kulit buaya, kulit maung apa rek kulit badak. Eta sendal emak ganti ulah make nu kitu nya. Oh, ngerakon. Ngerakon lebaran mah geus sendal capit. Ye. Balik usaha. Ah, coba Nyi. Menikmat sapalastik akang bawa lagi. Alhamdulillah, Mak. Usaha di kota teh capek. Kakek Mayu. Ganti ngerakon disukan mah lebaran. Nya, kakek balanja. Mak ieu na tak beli-belikeun tanaon ciput naon sok. Ya, Sehat, Jang. alhamdulillah sehat. Make geuningan. Geus atuh, Mak. Ingat wae di kota teh emak bisi can meuli sendal, meuli salin, naon. Ya. Mana deui? Tonya eta Nyi sakitu. Eta loba apanan sok dihitung. Ai maneh. Pira aku duit mereceh hungkul aya mana usaha naon sih di Jakarta jauh-jauh di kota. Iya. Usaha naon? Nyi akang teh pan di kota teh hese pagawean teh. Menang kitu. Nah, naon gitu kan jablay? Lain Nyi. Akang teh inget wae. Bisi mah can meuli pakaian, maneh can meuli baju ganti eta nanaonan. Ieu teh zaman teh geus tahun 2022 lain film si Pitung dibere koin kabeh aya disangka aing kotak mainan anak-anak anu di mall dibere koin malulu atuh sing mikir atuh jauh-jauh usaha di kota balik menang kos kieu. Aduh, gimana?